Zaid keluar ti masjid teh gegeran bae horenganan lirikannya na ka sendal kulit salat di al-a'zamnya na atuh gegeran bae dibungkus lumpat ka nyahoan ku polisi katewak polisi bae nyahoan lamun urang naik motor aju urang teu boga SIM nyahoan nya nyahoan sebab naon kagetna urang kaget eta ilmu jiwa teh geus datang ka dieu polisi mah nyahoan wah ieu mah teu mawa SIM wah ieu mah teu mawa STNK wah ieu mah mawa nyahoan sebab beda kan jelema anu mawa STNK jeung SIM tenang naik motorna malah nangkangan ayo sia polisi ayo sia tuh kan tenang tapi lamun nya teu mawa beda oh polisi nu mantap coba ente mun naik motor teu mawa SIM kemudian teu mawa STNK tapi ongkos nu mawa bae malah ditangkap ge ente teu mawa SIM ente teu mawa STNK aya polisi dina minggu ieu urang bertepatan jeung tanggal 1 Sya'ban asal geus bulan Sya'ban bulan rewah berarti urang menghadapi bulan Ramadan di bulan Ramadan urang aya ibadah puasa seluruh aktivitas di lembur mah ngaji pere ai santri mah henteu tamun nu lain santri pare ngaji ai santri mah makin ditingkatkeun ngaji di bulan Ramadan urang lembur mah mun dibere ngaji beusi paraeh ngagaloler bae di masjid di majelis hese engke ngedokaruat mantap daripada parae mending pre ngaji ngagaloler bae di imah tah urang ayeuna masih keneh ngaji tinggal sababaraha minggu deui pengajian urang dina danget ieu nyaritakeun tentang had sarikoh nyaritakeun tentang had nu maling jadi maling teh di aturan Islam mah kudu dipotong leungeunna lamun geus tinemu syarat sedangkan di Indonesia mah lamun dilakukeun ieu mimiti pejabat areueuh leungeunnan parotong kabeh ka presiden dipotong ju budak-budak karyawan sawareh-sawareheuh potong di lembur deui nu ngalanggur parotong namun kula mah jadi presiden lah geus potongan habek maksudna ieu mah hayang kanyahoan we gitu asal nu buntung beunah ieu mantan berarti urut kulantaran di Indonesia mah teu make kana aturan Al-Qur'an makena kana hukum-hukum Walanda atuh mangga teh teuing nyana anu ngatur nyana nu nerapkeun urang mah dharma manusa nu hina nu lemah ngan sakadar ngaji we ieu mah ngabejaan ka urang Al-Qur'an teh Kangjeng Nabi ulama bahwa hukum Islam mun maling dipotong adapun teu dilaksanakeun eta mah nyangakeun ka para inohong nu dilaluhur kurang nentang teu bisa ngahayukeun atuh doraka geus urang mah sakikieuna
Pareman. Oh itu. Geus lah ulah make kipas sayangnya paeh. Jangan dahar uduk geus, ngopi geus, ngarokok geus. Nasehatan awak. Cenah kiai ge makan henteu ulah pajar makan henteu tang aya angin setik kumaha sangat. Lain gularan berat sampai kerna. Ya pakai kipas teh sampai ker berat. Ieu mah sakadar supaya nyararaho bae uraian Al-Qur'anul Karim anu ditafsiran ku Kangjeng Nabi urang melalui hadisna dijabarkeun ku para ulama melalui ijma'na ayatna wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma lalaki nu maling awewe nu maling potong leungeunna masyaallah. Sedengkeun geus jarahopan pejabat teh DPR geda loba kiai teu nerapkeun hukum ieu berarti ke ditanyanya di Rabbul Jalil. Hai DPR Golkar Junaid, sia ngajabat sabara tahun hari itu pernah henteu tersirat di hate sia hayang nerapkeun hukum Allah nu bogana ieu aya Junaid bisa ngajawab sebab eueuh di jero hatena hayang nerapkeun hukum Al-Qur'an. Ngan sakadar hayang meuli mobil jadi DPR teh. Ngan sakadar hayang meuli imah anyar. Hayang kawin ulah kanyahoan deui ku batu. Ceung manana aya di berbagai daerah sakitu bae. Wah, cenah kiai sok nyanyahoan. Lainnya nyahoanan, nyaho. Lainnya nyahoanan teh nyaho. Coba cenah. Ayo sia ka dieu. Mun DPR gua ayo nyaho aja. Dicontohan gua aing. Hiji kabuka kabeh ge. Tuh, mantap ieu bae sakadar ngabejaan. Ulah ngeunah-ngeunah nyana di dunya. Diuk di kursi nu embol-embolan baju dihalal hormat ku jelema horeng di akhirat mah disate di luhur neraka jahanam lamun henteu aya niatan bener. Masya Allah. Urang rakyat ge sarua anu henteu nentang teu bisa ridho kana hukum-hukum aturan-aturan anu pasti sarua. Mentek urang teh di jero hate lah aing mah hirup di Indonesia ya kos kieu negara demokrasi di jero Islam mah geunah demokrasi di luar Islam ieu mah. Nah, aing mah loba anu ditentang Allah Maha Uningan geus aya kitu. Geus bisa engke di akhirat salamet. Ieu urang nyalametkeun diri hese. Masya Allah, lain hese-hese deui. Cek Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam teh raja. Sanggeus raja, anu keur mujuhna jadi raja, aya pikiran hayang jadi wali. Raja yang jadi wali sebab nama pinter jadi macaan kitab neuleuh ulama-ulama aing si bisa teu jadi wali nyana keur jadi raja
Kunaonnya negeri es di luhur aya nu macul di luhur istana. Di luhur istana kotrek macul. Nyana langsung keluar. Hei saya tak. Ulah. Sia keur naonan? Macul cekena teh. Macul si di luhur istana deuk melak naon. Atuh sarua bae cenah deuk hayang jadi wali si di luhur kasur. Ibrahim bin Adam sial kain cenah. Langsung ke jero deui nya aduh horegan bener oge cek ya. Yang jadi wali HSD di spring bed jadi raja atuh sarua jeung macul di luhur sungsuhunan. Wah teu beres ya cek Ibrahim bin Adam. Gas aing eureun jadi rajana. Jadi raja. Batur bakos kitu tah. Kuari mah jadi camat we hese. Jadi bupati mah komo. Hese mun bisa mah saumur hirup paju ulah paeh-paeh. Masya Allah. Meureun ku ngeunah-ngeunahna teh jadi pejabat. Ibrahim bin Adam eureun. Serahkeun terus ibadah can ngeunahkeun leh bae ibadah teh. Begitu can ngeunahkeun leh bae ibadah. Naon ieu si panyakit aing make can ngeunahkeun bae ibadah padahal jabatan ku aing geus dibikeun. Tah geus eueuh. Tapi aing can ngeunahkeun bae ibadah. Aya jelema keur ngagoler BHS make pakaianna tembal tepi. Bareng nyeuleuh nyana pakaianna masih pakaian urut di istana keneh. Oh ieu moal salah. Langsung dibuka kunyana. Piceun. Nyana nyokot baju nu jore, pangjorena. Rada tangeunah. Tapi can nikmat keneh wae teh ibadah. Berangkat bae nyana mah terus. Embung kapanggih jeung jelema. Hayang kapanggih ge jeung Allah. Urang mah barang bisa ngaji, hayang kapanggih jeung jelema, embung kapanggih jeung Allah. Kah cenah kos kitu amat ge buktina hayang diondang. Tah eta teh agapan hayang kapanggih jeung manusa nu kos kitu teh. Aya ku di jelema na. Tuh. Eta dinya menerima pendaftaran siswa baru. Ngajauhan Allah teh kos kitu teh ngaranna. Lamun basi kene menerima siswa ajaran baru. Kan jadi jelema beneran tah. Kakarak jadi ririwa tah. Ririwa jelema. Berarti kan hayang jeung jelema. Cenah kiai ge ieu cenah loba jelema. Dia tuh baralik sia Allah. Sia diondang teu ku aing. Dititan teu sia ku aing. Emang ngaji duaan bae jeung musonif ye siana bae kadarari ieu. Ya ku aing diondang teu ku aing mantep ku aing sia dicararekadan bae. Mabur sia ka ditu ulah ngaji ka dieu. Kudu jadi ka dieu deui. Tuh, entah aing mah teh hayang aing. Dia cenah aing mah minggu hareup mal ngaji. Oh, tetap di dia lobaan bae bakal. Pan malaikat turun. Engke sia kabita pan itu lobaan keneh bae. Malaikat mangkaning malaikatna ngarupa cewek geulis. Tungtungna masih ngaji ka dia hayang ngadeukeutan eta. Tah, hese kos kitu mah hese. Semua ka udag. Ulah dihayang-hayang dunia datang. Duh, coba dihayangan ge. Dunia teu daek datang atuh si mah hayang sih kan. Ulah hayang. Hese cenah ge eta lah tanda urang jauh kene jeung Allah. Hese cenah eta ulah hayang dunia jauh kene berarti urang jeung Allah. Sakitu bae ukuran aing sih jeung Allah deket apa jauh. Tanya diri sendiri. Sia awak resep kene teu ka dunia. Coba deuleu tah inopa nu anyar. Resep teu sia? Resep jauh berarti sia jeung Allah. Sakitu bae geus ulah hese-hese. Tuh deuleu tuh urang Uzbekistan geulis ka deuleu ku sia. Haji sia resep jauh sia berarti jeung Allah. Hi puguh resep ka dadamelan Gusti nu bagus. Bersyukur. Nah podol sero sia.
Kalau bersyukur segala naon. Ibrahim bin Adam masih kene can nikmat kene bayi ibadah. Naon ye si aing ye? Takarak neuleuh jelema kadeleuna dahaga. Nginum padahal aya batok aya gelas tapi jangan make leungeun bae nginum. Ditanya kunyana, Pak, eta nginum make leungeun bae padahal batok aya, timba aya, gelas aya, wawadahan aya kok make leungeun. Isin ka Gusti. Leungeun masih keneh bisa digunakeun make pelantara anu sejen keneh. Wow, atuh izin ka Allah. Nah, ieu guru aing ye cek keneh. Ieu guru aing ye, ieu karak mantep ye. Tuturkeun ku aing sia. Karak urang mah lain, Pan. Ngamun make anu gelas bagus, bode sok bode kalapa gelas teh. Da nyuguhan kiai gelas sok bode jasa meureun dianggap kiai teh beuki nginum meureun. Sial jasa tak jelema. Nyahun jana bahwa kiai beuki nginum. Padahal mah kiai si eta. Ya Allah, ya Rabbi. Set baju geus cumplang-campli. Nginum geus tilok make wadah kuari. Jabatan geus ditinggal ke tahta harta. Wabes sebatang kara ka Allah. Karak nyai-nyayan ngeunaheun ibadah. Masya Allah, cak Ibrahim bin Adam. Mun nyaraho kabeh jelema nikmatna jeung Allah, niscaya moal hayang jelema kana dunia. Geus manggihnya geus usul ilallah. Nanya di dinya leumpang, barang leumpang hareuda eueuh cai. Begitu asup ke pakotaan. Nah, aya ye kolam renang. Iya jangan langsung we asup aja. Dijaga. Tek. Pak, ke mana? Muncak ngomong urang. Iya cenah panas awak rek mandi. Mayar di dieu mah. Lain semata-mata asal asup mandi, mayar. Nyana ngaragap teu boga duit langsung di dinya blek ceuriknya ceurik tukang mayarna ge dinya kaget cerik los teu boga duit moal koe meuli asup bebeja ka bosna aya nu ngabejaan bahwa aya jelema teu boga duit hayang mandi tapi nyana teu boga duit heulah cek bos beuki ceurik bae ceurik. Aya jelema nu dek mandi datang ka dinya nyahueun ieu Ibrahim bin Adam. Nyahueun bahasa itu aya Bapak kunaon ieu ceurik dek mandi cek kana teh tapi teu meunang. Nu mandak teu meunang eueuh jang mayar. Hayo guguna dibayarkeun. Hayo pangbayarkeun. Embung jeung hayo dipaksa ge embung. Embung dipang teu ulah mantep. Kunaon atuh bangke ceurik sapira mandi. Terus lobaan teh jelema nonton Ibrahim bin Adam cerik kulantaran deuk asup ka kolam renang teu boga duit teu meunang asup deuk dibayaran teu bisa embungnya kulantaran lobaan jasa ayeuna Ibrahim bin Adam langsung huda. Dulur-dulur kabehan kula mah cerik lain yang cerikan pedah kula teu boga duit deuk asup teu meunang lain lah sapira kolam renang. Naon ieu? Panjana bisa cerik tadi ahuk-ahukan. Ku hari bisa teger gitu. Sapira mandi teu kudu di kolam renang ge gampang tuh di walungan, tuh di sawah. Ambalaya cai. Tapi ieu ceurik cenah kunaon? Ceurik teh ieu kula mah inget di akhirat. Hah? Ketika kula hayang ka sorga kemudian jang meulina. Kudu bogana dilarang. Setiap jelema teu boga jang meuli teu meunang asup. Tah nu dipikiran ge goblok. Kabeh tararungkul nya cenah. Sapira kolam renang. Geus pikiran ku sia berangkat deui nya. Kos kitu wali mah ngecohkeun urang
ngagocek-goceknya gak gocek kan sugan orang pajar bae teu boga duit jang mayarna cerik horengnya nama mituturan ka urang di dunia ge teu boga duit dek asup ka dinya hese lah padahal mah teu sabaraha ke di akhirat ketika batur arasup ka sorga lantaran aya jang meulina urang ketika nuturkeun hayang ka sorga tanya salat eueuh tanya zakat eueuh tanya puasa eueuh tanya haji eueuh aya ge riya malulu gambrung ieu eueuh jang meuli kabeneran nyadar jadi pejabat teu make Al-Qur'anul Karim wah cak malaikat rante wah nyokot rantena sabuah deh tangkal kalapa aya jelema nu di rantena sagede si Juned bodean rantai wah di rantai iya pikir tah orang mikiran di dunia dong masa kikira lah sabira dunia tapi engke kuari huhahehe urang pedah sugih huhahehe pedah jadi pejabat huhahehe urang pedah jadi jelema gagah engke sia meuli henteu ka sorga asal teu boga jang meulina sorga ditempatkeun di nu hiji deui di mana lah pokona zeki nyaho lah di nu hiji deui lah pokona asal teu asup ka sorga bae tempatna di nu hiji deui ka mana geus kumaha sia bae sia eta nu di dinya tuh siga de masyaallah tah ieu ge sedang pamarentah majang asup ka sorga ge ku teu nerapkeun hukum qot isarikoh meujeuhna DPR dikerebekeun di neraka ku eueuh niatan hayang nerapkeun hukum qot isarikoh bejeutna sakitu ilmu aya di nyana wawasan aya di nyana Al-Qur'an ge aya nu talar DPR teh bupati ge loba nu talar Qur'an tapi eueuh niatan tersirat di jero hate hayang nerapkeun hukum qot isarikoh sedang jang modal asup ka neraka jahanam Alhamdulillahirabbil bangun embungin sih ya kok ini karasa tenangkat tuh isi ada lewala yuk ke Al-Quran insyaallah sakadarnya hobai kecuali kula nu jadi presiden cek kula ge lamun kula nu jadi presiden WH wakilna geus mantep kula eureun nya jadi presiden demo ku urang ku kabeh mun teu bener mun bener terus ya Allah ya Rabbi walau sarqa rubu'an sabikatan la yusawi rubu'an madruban falaqata lamun zain maling seperempat anu bangkalangan nu teu ngakuran kana saperempat nu dicitak fala qat'a fil asahi can wajib dikot nurutkeun ceuk kaul asah naha lantaran encan diteliti seperempat nu bangkalangan teh keaslian emas nah hiji nomor kadua can diteliti harga nyitakna sabaraha jadi besi teu akur dina urusan keaslian emasna can diteliti ongkos nyitakna sabaraha sebab cek tadi ge persyaratan masruk nah nomor kahiji kaunuhu rub'a dinarin seperempat dinar uang emas anu asli mantap ketika engke geus jelas mah keaslianana asup kana qimatahu harga lamun memang hargana geus sesuai jeung seperempat dinar diperkirakeun sadinar teh 4 gram seperempat berarti segram kurang leuwih lah lewat seetik koma sekian
na 500.000 mun aya 500.000 berarti tetap baik foto letik 500.000 mah sendal ge nu bagus hargana 1 juta 2 juta aya nu sendal hargana 9 juta 12 juta sendal hargana 12 juta sendal sarua jeung motor kan motor ona bisa lempang sorangan sendal tapi 12 juta tuh ente mah moal nyaho sebab hirupna di lembur moal nyaho atuh meuli sendal 500.000 geus geter-geter batur mah 12 juta aya nu 20 juta sendal 20 juta Masya Allah kula nu mantak capek jadi jelema sugih teh capek gudag-gudag du kos karar itu bela tololna urang mah ai sendal buatan manusia dibanggakeun sakadar jang nutupan suku ai suku buatan Allah teu ditapakuran goblok teh coba sendal nama di mahal-mahal 500 sejuta 5 juta 10 juta 20 juta dibangga-bangga bol ditunang diteneng ieulah buatan Jerman ditunang diteneng ieulah buatan Paris ditunang diteneng ieulah buatan Belanda bol dibangga-bangga ditunang diteneng ieulah buatan Amerika katoel saeutik ku batur marah sendal ku mahalna jadi kebanggaan ai suku buatan Allah teu dibangga-bangga goblok teh sukuna ta banggakeun ai ngabanggakeun suku kumaha atuh di mana waktu salat wuduan kumbah jacak anu bogana eta suku lain nu sia nu aing dur waktu salat lohor aing gara kumbah ku sia teu dikumbah-kumbah aya sapatu manyana gocrek sendal dikumbah gocrek ai suku teu dikumbah tolol goblok urang mah di dieu geus eueuh nu kos kara itu eueuh eta bangsa diluareun urang mah kos kara itu eta pagaweanana Masya Allah mobil jadi kebanggaan jangan ngawadahan awak ai awak urang na teh di pandian mobil mah semprot mahal di naon kitu di opnam mobil di opnam gering meureun teh mobil disampo segala rupa wara mobil mah ai awak mantas jima jeung pamajikan teh di pandian goblok tah ieu urang teh bersyukur ka Gusti Allah syukuri awak urang akurkeun jeung anu nyieunna kahayang nu nyieun buatan manusia dibangga-bangga buatan Allah mah teu pernah dibangga-bangga pinarakaeun Masya Allah orang berpikir sing hade bisi orang jadi pejabat sing hade ulah lain ulah jadi pejabat pun eueuh anu daek jadi pejabat acak-acakan di negara lain ulah jadi polisi mun eueuh nu jadi polisi nih kumaha ke pamalingan ja pamalingan mah nu nangkepna kudu nu maling deui tuh saha nu maling mah nyahoan mantap pemalingan nu nyahoan nu maling deui saha si eta antep bae da cek polisi teh kok sembarangan henteu sembarangan ngan aya nu maling nak maling bebeneran aya nu maling okos lalagaan padahal mah malingna mah kencengan nyana jeung nu pemalingan biasa si pancen kieu sambarangan aing ge cak rombongan nyana aing ge nyaho cak rombongan nyana ngomong malingna carana kieu lumadak jelema yang jadi kapolsek emang kumaha tekananana terhadap bawahan lumadak jelema yang jadi kapolres emang kumaha lebih dahsyat deui lumadak yang jadi kapolda emang kumaha raja koang-koangnya tah nu mantek indahna jadi kapolda kapolres kapolsek eta teh tanyakeun coba ge ka bawahanan lain maling sinaon
maling teriak maling jadi lamun dawuh polisi hese nurangkep malingnya itu kede lain ulah jadi abri negara teu kumaha nu saha nu ngabentengi urusan kekuatan luar lamun dawuh abri teu kumaha pertahanan luar abri pertahanan dalam polisi lamun eueuh eta acak-acakan negara urang kudu aya tetapi sing hade geus jadina sesuai henteu jeung aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu doa. Masya Allah. Lamun eueuh nu jadi bupati atuh engke acak-acakan SPP teh sakieu aya ge acak-acakan. Kumamun eueuh. Tah nyana kapan utar aturna. Aya camat kepanjangan tangan ti bupati aya lurah gitu kene sarua geus ku ayana lurah diharapkeun rapi SPT teh rapi persertifikatan teh ku ari mah malah lurahna nu nyieun sertifikat 2 lurahna yejeun saha cenah kiai nyaho jasa aing nyaho aing teh kudu disebutan ngaranna teh kudu jadulur siapa lurah teh dulur sia nu geus paeh ongkoh aya nu hirup kene ge aya matak pangrusak-rusakna negara sa Indonesia 2 kabupaten sa Indonesia yo pangrusak-rusakna sa Indonesia beusi sia teu kadenge sa Indonesia pangrusakna cuma 2 kabupaten hiji Kabupaten Tangerang 2 Kabupaten Kabupaten Bekasi eta dua sakitu pangrusak-rusakna sebab di dinya lah bercokol pabrik. Ketika datang pabrik, pembebasan heula. Ketika datang pembebasan, nu geus dijual teh pan hayang dijual deui. Nu geus dibikeun teh pan hayang karaih deui. Anu geus dihibatkeun teh pan hayang kacokot deui. Anu baheula geus dibagikeun ku aya babagi deui. Kasus numpuk berkasus-kasus. Kan eta kabeh ke kalurah, lurahna kaduluran lah, kababaturan lah, kadeukeutan lah, jieun bae. Kurang-kurang iman nama kos kitu. 2 kabupaten sak Indonesia teh Tangerang nomor 1. Hebat Tangerang teh nomor 1. Tapi bang acak-acakan ala. Nomor kedua Bekasi. Eta pangrusak-rusakna sa Indonesia teh kira-kira ya Bang. Masya Allah. Tak alhamdulillahirabbil sia tolol alhamdulillah ye cenah kula mah ditoseran ku kiai atuh itu dicemes mah moal toser tuh supaya orang bari berpikir ya kan bulan Rewah saeutik deui bulan puasa supaya orang bisa horeng ibadah teh supaya ulah loba ta'aluk nyangreud patali jeung makhluk jeung dunia rada lepas-lepaskeun saeutik urang teh resep daek bakal menghadap ka Allah sakitu Bang daek teu daek iman teu iman urang mah goreng iman alhamdulillah tinggal ngarapihan iman doang dibersihan ku urang hayang bagus ge batu cincin teh di naon ngaranna digosok atuh iman urang ge gosokan make naon cenah ke make lap biasa tuh tafakuran sing hade awak urang deuk menghadap Allah kadanan cara wali Allah memeh kapanggih jeung Allah di akhirat ku ari geus kapanggih wali mah ya Allah nikmat amat jadi wali ngeunaheun ngomongna wali hayang ka Mekah hiber ngeunaheun biasa hayang korma diayakeun korma kati ieu ngeunaheun amat mantep wali mah kos kitu tah riyadhahna ngajar nafsu mujahadahna merangan nafsu muhasabah utang hitung diri tafakuran garage nafakuran pandangan-pandangan nu indah nafakuran nikmat anu dibikeun ku Gusti Allah ka urang ti Allah nafakuran makhluk kabeh ge horeng ciptaan Allah
nafakuran dunia anu mawa ngajauhan ke akhirat, napakuran taksir PPK lalawora urang ka Gusti Allah, napakuran deket dan maut, deket maut eta salengkah dua lengkah kapanggih tapakuran gerage tuh. Lamun urang sering kos gitu tapakuran moal jadi urang teh moal hayang sugih ketika jadi jelema sugih barahan. Urang teh moal hayang jadi pejabat ketika urang jeneng jadi pejabat janang Allah, urang teh beneran utar aturna dina jabatan urang sesuai jeung aturanana. Masya Allah, urang namun jadi kiai embung, urang jadi kiai embung, tapi ku Allah dijenengkeun jadi kiai siga hade jadi kiai na. Ulah ka batur mah dulur sing hadenya ulah sok nonton TV di imahna 124 in dulur ulah sok ieu nya ngreditnya haram mobilnya na can anggeus teh kiai tolol tah kos kitu tah kiai tolol dulur sing ade lamun penting tahajud ya pugunya na main catur bae kiai main catur ditanya kiai kok main catur menghilangkan stres ambo ai kiai mah ngahilangkeun stres bae atuh zikir baca Quran ieu lain catur. Ya walau sarokodanani razannaha fulusan la tusawiru bu'an kuti'a Zaid maling uang dinar nu disangka kunyana ieu mah lain dinar disangka receh anu cek perhitungannya na rarasaannya na moal aya saprapat dinar ieu mah uang teh uang kencringan receh nu anggapannya na moal aya saparapat dinareun katerwang begitu katerwang ku polisi langsung dibawa ke sektor adili ke hakim timbang. Ternyata nu dianggap uang receh teh horenganan barang ditimbang mah eta teh dinar teu nyahoeun nyana dinar teh kapan aya nu sadinar hiji meleg-meleg aya nu direceh-receh nu direceh-receh uang dinar teh malah pulus-pulus teh aya emasan ngan lamun teh mah ditembrakeun kieu teu kadeule emasna sebab eta teh sakadar aya emasan doang tapi lamun dibeulem ieu bakal kalaluar emasna akan diurang ge lobatan aya emasan teh keramik aya emasan keramik teh emasan keramik teh lamun ku urang dibeulem dengan cara tertentu eta teh aya emasan tambaga ya teteh lamun kurang dibeulem aya emasan saetik jadi sekian ton menang sekian dan lain dan sebagainya. Nah ieu ge duit mah komo nu aslina memang ditenderan emas misalna eta teh 1 mili 2 mili nah lamun aya 100 mah gitu berarti kan 100 mili gramkeun sabaraha. Nah ieu mah aya uang receh dianggap kunyana lain dinar ternyata goreng dinar barang kanyahoan bahwa eta receh teh dinar ditimbang aya seprapat dinareun berarti kan nisab. Nah kumaha eta lamun aya jelema maling dianggap henteu aya sadinareun teu aya seprapat dinar ternyata horenganan aya apakah wajib dipotong bae atau henteu cak di dieuna utia potong bae leungeun potong bae insyaallah. Zaid galuar ti masjid teh gegeran bae horenganan lirikannya na ka sendal kulit salat di al-a'zamnya na atuh gegeran bae dibungkus lompat ka nyahoan ku polisi katewak polisi bae nyahoan
polisi bejawar lamun urang naik motor aju urang teu boga SIM nyahoeun nya nyahoeun sebab naon kagetna urang kaget eta ilmu jiwa teh geus datang ka dieu polisi mah nyahoeun wah ieu mah teu mawa SIM wah ieu mah teu mawa STNK wah ieu mah mawa nyahoeun sebab beda kan jelema anu mawa STNK jeung SIM tenang naik motornya malah nangkangan ayo sia polisi ayo sia tuh kan tenang tapi lamun nya teu mawa beda oh polisi nu mantap coba ente mun naik motor teu mawa SIM kemudian teu mawa STNK tapi ongkos nu mawa bae mal ditangkap ge ente teu mawa SIM ente teu mawa STNK aya polisi tenang we moal ditangkap nyahoeun polisi ge boga katipu berarti polisi ya tuh kula ge sering ja baheula keur ngora mah ye keur ngora kula tilok mawa STNK tilok kan aya polisi ye tenang berarti bogaeun cek padahal mah geus datang ka ditu katipu jana ya masyaallah wakada kitu kene seperti danari nu dianggap polos saubun rasul saubun rasul pakaian anu pinuh ku tambal tepil dipaling ternyata fi jaibihi tamamurubin jahilahu dina kantongna atawa dina leherna ternyata horeng aya kesempurnaan seperapat emas anu nyana teu jahoeun cek urang mah maling baju jore ternyata aya emasan emang dina bajuna atau dina kantongna ternyata aya seperempat dinar nyana teu jahoeun tatep bae potong Masya Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kamari rombongan simkuring ziarah ke Uzbekistan, ke Imam Bukhari, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Laith As-Samarqandi, Bahauddin An-Naqsyabandi, Baba Syamasi, Mahmud Amir Kulal, kemudian Qasim Syekh, putra daripada Syihabuddin As-Sahrawardi, yakni Zainuddin As-Sahrawardi, jeung sejen-sejena alhamdulillah selamat anu ngaping selama di Uzbekistan. Ieu ngaranna Koh Roman, saudara Koh Roman. Koh Roman ieu bisa berbahasa Indonesia ngan ke Malaysia. Selama di ditu nyana nu ngaping, nyana mantan tentara Rusia, termasuk Intel. Jadi begitu kapanggi ditasken jeung kula langsung sa mobil nyana terus selama di mobil ngobrol-ngobrol cek urang rada lain deui mah ngobrolna ieu. Rada beda jeung Haji Pedi mah jauh ye. Wah pengalamanna pohara ye. Selama di ditu terus kakara kadua PG nyana geus ngomong saya pengen ke Indonesia ke rumah Pak Uci nyana nyebutna Pak Uci bae. Sebab nyana kulana bergaya tentara di ditu. Untuk bergaya kiai, jadi jangan ke Pak Uci bae. Kula kanyana Pak Karoman, nyana ka kula Pak Uci geus. Cukup sakitu ge untung disebut bapak ge. Oh. Ya, nyana lah tak akhirnya sababaraha kali 5 kalingan ka dieu mah endek bulan Ramadan. Patali jeung salah sahiji rombongan Haji Zainal Muttaqin eta muriang kena serangan jantungnya nu ngurus. Kemudian setelah ngurus kami membalik, ialah nganterkeun Pak Zainal. Kemudian Ki Hima Zainal gegeran we langsung ka dieu. Amari jadi geus 2 poe di dieu kesulitan daharnya.
lantaran jana rombongan jana jeung pemajikanna jeung dokterna, dokter jeung pemajikanana. Jadi urang mah di dieu ngadahar sangungeunna nya henteu. Sebab urangnya di ditu nyana mah cek jana roti teh roti gandrungeunna cek urang mah japala. Kula di ditu saminggu di paraban roti bae. Nah, bagian nyana kuari. Isuk-isuk dibere wudu kayo ya. Hayang nyawa coba ya kadaharan Indonesia wuduk ya. Tetep jana ngadahar wuduk jeung anggur. Model kan urang mah jeung endog, tempe, nyana jeung anggur. Ini bahasa daerah. Ya. Jadi sekarang ini gayib lalakon zarah nyana anu ngaping. Jadi kebetulan pada hari ini dia ada di sini. Entah mau berapa hari wallahu alam. Rasa bangga kami atas anaon gitu ngaranna kedatangan Pak Kahroman. Maka Pak Kahroman saat ini supaya memberi komentar minimal perkenalan ta'aruf dan selanjutnya dipersilahkan untuk berta'aruf. Oh ya, dan kebetulan yang sebelah kiri ini adalah yang punya travel yang kemarin membimbing dari rombongan sini. Beliau adalah Pak Haryadi. Dan yang sebelah sana adalah anak bawang yang cuma ikut-ikutan doang. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti rencana akan ke Uzbek lagi sebab belum ke Imam Tirmidzi. Jadi insya Allah saya atau kami keluarga rencana akan ziarah ke Imam Tirmidzi yang kemarin tidak terjangkau sebab waktu terlalu sempit sebab dari Bukhara masih 500 kilo. Jadi Imam Bukhari alhamdulillah sudah, tinggal Imam Hakim Tirmidzi di kota Termez. Mentak ia datang ke haul supaya nyeng celengan ti kuari keur sapoe 100 bae 100 perak. Jadi berarti moal kaberangkatkeun. Urusanana ternyata lain boga jeung teu boga duit bukan. Ternyata satu bagaimana kecintaan, yang kedua bagaimana digupai. Nyawa digupai teh. Jadi digrokeun aku jana lamun digrokeun ya alhamdulillah henteu mah sanajan boga duit. Sebab kamari anu daftar Kiai Haji Jamaluddin, itu kemudian Haji Pandi, kemudian Haji Dalim dan lain-lain sebagainya nyana henteu meunang pisa. Jadi sababaraha urang nu kamari boga duit teh geus heula. Duit teh geus heula tapi teu kaluar pisa ya henteu berangkat. Itulah urusan jeung wali mah kos kitu bentar kararese. Urang Banten, urang dieuna mah sering ka Banten. Urang Banten mah can pugu zarah eta ka dinya. Tuh, geus kitulah jeung para wali Allah masing hade. Kitu lain di Cilongok, urang memanang ngaraji, urang Cilongok ge ngaji. Sarua di Cilongok mah hebat mah, ngan bari dagang gitu ngajina. Masalah. Nah inilah Bapak Kahroman yang terus jana membimbing setiap makom-makom, nyana ke dongeng ke kula dongeng, nyana dongeng memberikan kula dongeng, nyana herane, nyana mere dongeng saya ti kula mau panjang, aya deui nu nyana can dongeng kula geus dongeng. Begitu ziarah ke makom Ulugбек di dinya aya makom Ulugбек, kemudian aya Amir Timur. Nah, cekula di sini nih Pak Kahroman, ada gua ke bawah, di situ ada manuskrip. Nyana kageteun, nyana can ngomong, gua geus ngomong. Wah, ya kata Pak Kahroman, ini pintunya di sini. Nyana cuma menunjukkan pintunya. Jadi dari situ dari pintu ke bawah terus sampai 13 meter. Engka terus ke handap deui terus 15 meter. Ka handap deui terus sampai 3 kilo.
Itu terketahui dari salah satu kitab Naqsyabandi. Saya punya kitab dari kitab Naqsyabandi. Jadi uraian-uraian wali-wali Allah aya di salah satu kitab Naqsyabandi. Nyaritakeun tentang Naqsyabandi, Bahauddin An-Naqsyabandi, guruna Amir Kulal, guruna naon gitu Baba Syamasi, guruna terus Mahmud kabeh. Ta kitabna mah leutik ngan bahasa Turki. Jadi pan kiai ngarti, geus wallahu alam teh moga teh. Atuh di Indonesiakeun. Data aya ada satu kitab kecil. Iya. Jadi buluk bek boga non gitu ngaranna manuskrip anu supaya ulah terserang ku Moskow, ku Rusia, ulah diacak-acak ditendeuna sepanjang 3 kilometer di bawah tanah. Dan dia amanat wasiat Uzbekistan ketika nanti dijajah oleh negara manapun, lawan, menang dan kalah urusan Allah, tetapi kelak engkau akan membangun Uzbekistan, tengoklah di bawah tanah sepanjang 3 kilometer. Di situ akan ada rancangan-rancangan politik, ekonomi, budaya. Ternyata horeganan ieu Uni Soviet membuat ulang alik menang tidinya. Nyeun Apollo menang tidinya. Nyeun senjata nuklir menang tidinya. Untung eta teh dibuat 3 tahap, 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap. Nah, ieu nyana sugan teh mah geus eueuh kahandap kakarak setahap doang geus sakitu hebatna. Setahap dianggap geus eueuh deui, dicokot ku nyana manuskripna. Nah, eta teh Moskow nu sakitu hebatna meunang ti Uzbekistan. Tinggal 2 tahap deui, encan cek nyana nanti lu. Cek Uzbekistan, bagian gua. Nah, kuari asal dibebaskeun ku Moskow ku Uni Soviet, nyana bakal membangun anu luar biasa. Aya sejarah di dinya mah. Itulah engke sejarah di Bukhari dicaritakeun antara sungai Sehun jeung Zehun. Jehun anu disebut Mawaro'an Nahri. Anu engke ku Kangjeng Nabi dicaritakeun pangheulana. Sabada kiamat nu hudang, hiji ahli kubur Mekah. Nomor kedua ahli kubur Madinah. Nomor katilu Mawaro'an Nahri. Itu di Uzbekistan. Di pangheulana hudang engke pakaroman. Ini orang mah eleh ya. Kayaknya Pak Haroman ke mana Haji Pendi kan gitu. Iya, mau apa ini? Itu neraka tuh. Nangke orang cerita di Qurtubi ada. Cerita tentang pangheulana nu hararudang, nah iyalah aya nu mawarana hari ke insyaallah ketika tepat dina waktu dina babna. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sangat menarik tentang Uzbekistan sebab orang berpatokan akidah Abu Mansur Al-Maturidi di ditu kula geus darah kamari. Aya deui fikihna Abu Lais As-Samarqandi di ditu ngarendeng kuburanna ngahiji. Kemudian Imam Bukhari rujukan dari seluruh imam Sahih Bukhari. Muslim, Tirmidzi, Tazkiyah di dinya kene sarua bae. Kemudian gitu Bahauddin An-Naqsyabandi anu di Indonesia Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Aya nu Qadiriyah unggul, aya nu Naqsyabandiyah unggul, kabeh eta Naqsyabandi di ditu huluna Bahauddin An-Naqsyabandi. Setiap ahli thariqah setiap malam Jumat pasti hadiah ila hadarati ruhi Naqsyabandiyah. Qadiriyah wan Naqsyabandiyah eta di antara Bahauddin An-Naqsyabandi. Masya Allah kuburanana di ditu aya, masjid tuana aya. Nah ya tinggal nu encan hiji Zulkarnain pernah kawin di ditu horeng di Uzbekistan. Nu engke urang mun maca dina surat Kahfi aya Iskandar Zulkarnain. Nah dari Bukhara ke situ berapa kilo? Ke Zulkarnain 1000 kilo. 1000 kilo. 1000 kilo. Aya Gunung Sulaiman. Jadi kajian Nabi Sulaiman pernah singgah di dinya Gunung Sulaiman di Uzbekistan sarua bae. Masya Allah, jadi negara nu sangat bersejarah.
Nah ye masih kena aya rencana insyaallah endeu ka Uzbekistan deui. Sebab can anggeus can tamat lalakona ieu ziarah-ziarah ka ditu. Mendak cek ulah ge dimimiti ku ari nyeng celengan. Sapoe 100 perak. Ya. Iya, dipersilakan untuk Pak Kahroman. Mau ada kelanjutan kemana? Enggak kemana-mana. Ke Jakarta aja berapa? Ke Jakartanya. Dari sini. Oh iya, termasuk. Ya, satu lagi saya ngaji. Terserah mau di sini apa mau di sini aja. Ya, saya masih satu sedikit lagi. Wallahu a'lam bishawab.